Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi salami sareng rerencangan abdi nyata. Nova Septiani. Abdi sareng rerencangan abdi bade ngabrehkeun materi ngeunaan kecap panambah. Wilujeng nyakseni non ari kecap panambah teh. Kecap panambah mangrupakeun bagian tina kecap pancen. Kecap pancen nyaeta kecap nu digunakeun pikeun nunjukkeun hubungan gramatika dina hiji wangunan atawa kumpulan kecap-kecap nu ngabogaan tugas atau pancen. Ngajelaskeun kalimat jeung bagian-bagianna. Kecap panambah nyaeta kecap pancen anu umumna jadi penambah atau atribut. Dina wangunan prasa atributik ditulis dina sifat hubunganna dina wangunan prasa. Kecap panambah ngabogaan genep bentuk. Kahiji kecap pangantep, Nu kadua kecap panganter, nu katilu kecap panahap, nu kaopat kecap panagtu, nu kalima kecap panambah aspek, nu kagenep kecap modalitas atawa panambah cara. Ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade nyontohan kecap panambah nu kalima nyaeta kecap panambah aspek. Kecap panambah aspek nyaeta nuduhkeun hiji kajadian. Contoh nu kahiji nyaeta can. Contoh kalimahna, abdi can ngerjakan tugas ti Pak Opik. Nu kadua nyaeta rek. Contoh kalimahna nyaeta abdi rek uwi heula nyenak acis ka bapa. Nu katilu keur contoh kalimahna nyaeta ucingna si Nurul mah kereuneuh. Nu kaopat geus. Contoh kalimahna nyaeta abdi geus jajan 10 ribuan. Sakitu wae ti abdi sareng rerencangan abdi ngeunaan kecap panambah nu kalima nyaeta kecap panambah aspek. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya manfaatna ka urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.